Naon? Gelut jeung sasia anjing. Bah, dengekeun lah, bah. Hampura urangnya, hampura Gelut jeung urang. sasia. Jeung Sanud, hampura urang lain urang sok-sokan ayeuna urang pada deket jeung Abah lain. Emang kieu, emang urang pernah ada. Bawa si Abah, si nama kan jeung Lain masalah si Abah dengekeun mah, hampura lah urang teresep deket-deket. urang mah Masih teresep naon masalah toksik baper teh urang mah. Naon maksudna? Dangukeun anu mang maksud. Berarti mana kitu cara nama minta tameng kasih Ican. Lain macet tameng ieu si Abah ka urang ujuk naon barudak sia jara rengkel ngada gelut-gelut lain mah lain itina kieu. Riungkeun aing jeung teh ayangna. Urang pernah nge-DM ke teh ayang lain masalah kahareupna kieu. Urang nganuhunkeun kanu jadi jelema. Teh ayang pernah support di urang cek paribasa dek mere 300 koin nek 500 koin yang penting urang pernah ka jasaan ku manehna urang tadi DM bah. Ngaharti. Teh ayang keula saurang-saurang mang. Teh ayang Ayolah, aing tuh tarima goblok. Nah, mana buat nyerenteng aing suku pada si Berlin merek boput ke aing. nya maksudna maneh ulah mau kasih sayang ka nyaa urang ka teh ayang mau kitu teu urang. Nah, hanya eta mah manehna. Meureun kumaha tuh urang teh bisa kumaha meureun. Urang mah nge-DM ke teh ayang kudu caki ukut teh nuhun pisannya supportna tos nampi abi tos biasa PK sareng abi nuhun pisan cabe. Balua. Dah, bah. Lain nyamannya dewasa mana jelemana urang malesan panjang mana panjang urang pendek mana panjang intina tepi ka kieu nah kamari teu ngiring ka teh ade asli tah bahasa kitu unggul geus di teh op urang kieu geus teu dibales deui pas Orangnya kieu can orangnya ngomong ke teh nu nya ieu sabere ieu alhamdulillah barudak barungah nya sok dimakan selamat makan geus kitu doang. nya Berarti maksudna perhatian meureun. mana inu-inulan ka urang mana naik inu-inulan lah maksudna inu-inulan kumaha ka urang Mane pengaruh inul dah tadi mana amakan mimitina. urang mah masalah amak lain ku masalah inu naon urang mah maneh nyarente ka urang maneh teu dipikanya emang kan bae ting dahak manehna teu mikanya urang oge Heeh, nah. Pikanya aku saha itu anjing aing teu ngarti. geus bah aing mah bakal ripuh bah bakal geus da baperan bah aing ngomong kieu aing tersep aing Mane nu peran mah aing mah dan teu. aduh teuing ajor teuing pek riungkeun aing mah jor teh pek Sok nah aing mah kudu geus. Aing ayang jor teh teuing koplok aing mikir sorangan ulah ku pedah mane kolot. sia tong sok mama kolot tuh dapura urang suasia emang urang korot urang ngahargaan mana di TikTok guru urang mana di TikTok luluhur urang tapi mana di dunia offline mana adi urang da urang saluran mana karena masalah awewe ulah dibawa kana ranah sosial media Urang kadinya tujuanna ngan mane ieu pangaruh cai inul yakin. aing mun kudu sepil inu naon koplok di sekeliling inu naon hah halo inu anjing tak ku aing koplok akan cai kawung aing sakit sapanci inu anjing Ah, tong make anjing atuh. mana sok jengke atuh pajar kena inu naon inu teh ka aing mah slogan inu teh Slogan-slogan pan bener tapi aya di dinya nih. paduli teh kakan kawung ge aing terserah urang sugan tangkalna ku aing digogotan lieur mah Oh, hakanya ku sia kabeh kerekep. ya maksudna ulah sok nyerang kitu urang hanap maneh hanap urang lupa Pasalna naon ieu pasalna naon ieu. Pan aing nuturkeun aing mah. Terus anjing. Ieu pasalna naon? urang teu kahaja cep urang ada MT ayang tapi nggak ada geus nganuhunkeun hungkul manehna ujug-ujug timuruan Nah, makanya timuran naon aing mah teu timuran. ucap dijepret tadi kia-kia koplok pan kejam pangah jantung Teu ngarokok aing mah pengen harus kabeh meureun ieu. ya aing bisa ngebedakeun mana nu ngarokok mana nu seueuh Teu naon anjing aing mah naon koplok. aing mah cek paribasana mau atuh pikeun ka ngarabut anu dipikanya aku nu jadi babaturan saeutik oge Oke. Karena aing rek sale ke urang gana PK jeung mangiting sugan aya baper mangiting bertakan ke urang aya baper urang Yang aing tak tanyakeun jeung si Ican si Iping aing tadi cik keneh memeh jeung maneh teh aing si Iping heula. Sugan naon nah anjing jeung mana jadi kabawa ka mana jadi kabawa emosi aing mah pernah masalah teh ayang ayang aing teh bawa emosi maneh eta mah aing terlalu bawa perasaan. nah make bawa perasaan sia mah mau kasih sayang ka nyaa aing da aing paduli teuing Can kunaon ieu? Teuing aing pusing. lain dengekeun Mang Sanud lain peda urang ayeuna ngahargaan teh urangnya
Host anyar kieu aing wani nek Aing ngomong teh urang host anyar aya teu. Nggak maksudna tong sok mamawa ayeuna kieu. Eta menggiring opini ka batur. Kayaknya maksudna nadana atuh urang teh tadi teh udah urang hiburan tadi teh Urang oge kadinya, Pan. Sariek. Intina mah maneh pan nu mimitina, nu mimitian. Da kieu we atulah kudu bangun se. Sia sanud. Sia saek diadu jeung dua anak. Kela mah iting serius sampura mah itingnya. Iting pada. Aduh li bangun anjing gararana pisan setar tuh di aradu. Kieu patut sih gararo vlog pisan. Mang iting mah can apa penjelasanana ti mimiti. Ayo udah anjing perlu dibangun anjing teu nyaho penjelasan mau ngadenge aing geus li aing. Kumaha aing ya itu. Garana ngasih mah ngajeun ribut di TikTok. Pobol pisan batu teh hiburan, senang juga ribut segala setan. Maiting wajar da jelema maiting, da urang ge boga hate, aing di kieu-kieu ge. Ayo maruk aing teu boga hate, kitu Aisyah da aing sarua jelema atuh. Emang aing salah ngadem teh ayang. Emang aing salah nganuhunkeun ka si Berlin? Hah? Urang mah nganuhunkeun teh ayang teh pernah asup kana lab urang nuhun tos support kitu hungkul. Ya terus aing yang nganuhunkeun maneh geus kagopud aing salah aing kitu. Maksudna maneh ngabebedakeun bikanya perhatian ka urang nya. Aing emang eta hartina selamat makan berarti manehna perhatian ka aing. tong mah perhatian da urang nyantai handap ngomong. Aing santai goblok. Aing nu luhur mah kunaon? Ican, babuk anjing dua anak ieu. Teuing anjing sia teh. Serukeun we setan teh dua anak. Gulung bikang. Gugulung bikang jadi ribut dua anak. Intina mah maneh we ye Aing pan kudu bejakeun kieu cep sadur aing ngadu ka Mang Iting maneh. Mimiti ka aing gek. Eta duda cenah. Ku aing diadukeun besok ka Mang Iting. Cak aing teh naon maksudna nu ka Mang Iting nyebut duda. Sakare. Si ieu anjing nu nyeun fitnah goblok aing mah teu. Riko da bakal aya aing masuk. Saha nu pangala nyebut duda ka Mang Iting. Aing mah teu aing mah ngomong ting. Si ieu anjing. Iya kan. Saha itu nu labu goblok. Aing kabeh diadu sok anjing. Saha nu labu goblok itu. Aing kabeh. Aing emosi. Intina mah maneh we ye kieu mah baperan. Nah ini naon ngadon sirkus di Ican sih anjing. Aisyah ribut. Dia ada sirkus segala goblok. Kalah ribut Aisyah. Aing nyorek molor ketika nempo TikTok aing teh yang keindahan ieu naon. Jelema kieu patut ribut setan. Ya anjing mimitina aing mah. Urang mah ting Aing sanu mitina ceh nyaho. Yo si aya mimitina. Mang Iting, kira nu sekali-sekali Mang, Bu aing teh tadi mah soalna. urang ngampura dianggakeun da cek paribasana urang ngaakeun ka Mang Sarul bati baheula ge urangnya. Mang Iting, abi teh pernah kaasupan teh ayang. Tapi rada teu gedenya, tapi kan bener gede leutik urang teh nganuhunkeun Mang Itingnya. Ya di DM ku abi teh di DM teh naon teh ayang abi fallback nuhun pisannya ke sumping, ke support gitu. Ngan manehna nyamuk, nyama lain maksudnya nyaman. Dewasa manehna teu pikeun ka, "Maya kenapa gak ikut ke acara Mami Ade Astrid gitunya?" Urang teh nya ngajawab, dan naonan cek abi teh ai teu diajak mana izin gitu kumanya. Ngabahas eta hungkul, nya teh nuhun pisan kieu emot terakhir teh urang teh. Teh nuhun pisan geus. Si eta perenyang seolah-olah nu ciga ulang ngobrol gitu. Da emang tanya urang. Tahan geus nepi dinya. Cek aing teh naon. Urang ngomong cenah. Urang ge dibere ka manehna dibere GoFood di Berlin. Tah, urang teh pan merenting urang salaku nu dibere mah nganuhunkeun jeung barudak kebe geus dalaha segala rupa. Ngechat kieu hungkul. Nya sok nu selamat makannya. Berarti itu adalah bentuk perhatian, bener teu? Bener. Kita ngomong gitu. Ya, kan is oke, tapi Tapi kalau menang geus aing geus kadenge penjelasan duaan ieu, tapi naon masalahna anjing? masalah si eta naik ngomong nama Iting, Naik, oke naik. Urang mun maneh teu naik, urang ge moal naik. Lainaan saria duaan ku aing ditaekan nada lagi nah biasa wae anjing ari giliran. Oh, tak biasa nih urang ge naik nada. Urang ge biasa, urang ge Nah, teh ieu ribut anjing. Mane, urang mana dogen senok, nah mana ngilu mana dogen senok. ngahalangan.
Pelaku aing dia dek diancam. Lain halangan mana itu turut muning tengah hargaan urang ngaledogeun senok mana biasa we. Atuh mana dogeun senok. Hanya biasa, aing oge sarua biasa, aing kan mana we dina mah baper gitu. Aduh teuing aing disebut baper gede aing mah teu hate mah sugan aya baper saeutik aing. Aing sarua goblok aing men. Aing Kan maksudna urang silih hargaan teh lah urang hampura. Lain berarti urang ayeuna cek paribasna aya maksud kitu. Ieu maneh mikanya Berlin jeung maneh teh beda. Iya nu diributkeun salaria ieu naon anjing. Oh, perkara nada, Aisyah nada saeutik di siapa digasa eutik ku karariweuh. Digasa eutik kerasa naon. Eueuh kawani. Misalnya urang hampuranya bisa aya salah di urang emang urang hampura bisa aya salah urang. Heeh. Kalau urang hampura urang emang lah urang aya naik seeutik kan pernah ku masalah di dinya cep sanu ku perhatian mama perhatian. Enggak, saya sih tuh tongsok mama masalah. Mas intina mah nada sih tongsok ka mana wae anjing. Heeh, geus dina urang ge sarua hampura nya ka Mang Aek nya urang bisa urang boga salah apa kumaha dah. Urang ge hampura bisi urang. Era apa deh, anggar mun kikieuan berapa teuing urang menajar urang can pernah panggih ke bilang Ya, gitu. panggih pan kumaha lamun misalkan Ari saria teh ngaributkeun naon aing nanya. henteu urang teu Kesalahpahaman bah wios bah salah emang salah urang bae emang salah urang geus bah. Teu urang mah kesalahan. urang Urang nyanyawanan maka ngadm ka teh aya ngadm ke lain berarti urang ucapkeun urang ge urang nyanyawanan kasih Berlin karena ieu kumaha urang teu Nah emang kemarin udah sasaha urang nun. sarua ada urangnya lain urangnya sarua ada carana naon Urang boga pamajikan. Si Berlin boga kabogo. Emang lain hak urang terserah nek. urang oge sarua urang di teu naon urang Alpin telepon ke Urang dia, salah, telepon ke naon. suster ODGJ anjing urang tewa ke duani setan bisa gandengan pisan sia. urang nu salah bae mah hampura urangnya hampura mah Teu aing nu bener. teu ngiluan duda mah cicing Aing nu salah rek naon. Geus bah urang opel bah. Anjing ku aing sia. Deuleu anjing sanud awas. Budak Araban.